Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadunging deui naraskeun hancagarapan anu waktos kiwari katunda dina cariyos kalayan judul Jurig Buntut Nalog karangan Bapak Entang Sumarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam cerita. Baraya kaum dangu upami telebat hanca waktos dinten kiwari teh keur ngobrol kitu. Harita cacah torojol datang maniginding make lamban bajuna burkatwa pucuk cau sausa sampingna lereng leutik manisna keur tambah nu makena nyari. Abdul neutup siga teu ngiceup kanu anyar datang teh olohok ngembang kadu ngabuah buleut. Geuning aya tamu, Omong Caca bari unggah ka Abdul. tos lami Kang Abdul teh. Punten ku abdi kalangkungan. Ceuk Caca ngaliwat bari dudungkoan ngarindat bari imut ngagalenyu. Abdul unggah bari males imut, malah dina hatena mah ngagarentes ngomong kieu. Uleuh, teu sangka ku Cacah naha mani jadi geulis kitu ayeuna mah. Teu siga basa keur barawana jamburaweul kunyingin pisan. Kunaon Kang Abdul teh? Omong Bandi ngagebah kanu keur olohot. Etaun Ban, jawab Abdul. Kuram kirim rada yaraeun ka parago ku adina. Teu sangka ku Cacah mani jadi geulis kitu. Omongna bari seuri. Rek kasaha ayeuna Cacah teh Ban? Duka teuing rek kasaha Kang, ke antosan sakedap. Omong Bandi bari leos asup ka imah nyampeurkeun lanceukna nu harita keur salin. Kamana ari emak Ban? Ceuk lanceukna bari di baju kaunu rada belel. Ka Pak Gade. Walona pondok. Ari teteh tas di mana manisa puting ceput teu balik-balik. Emak ngambek geura ulah sok nyiar-nyiar pihariwangeun atuh teh. Sing nyaah ka emak si lamun rek indit-inditan teh pek bebeja heula. Rek diidinan teu diidinan oge ari geus bebeja mah teu nanaon. Tadina mah teteh ulin we ngabang-barakeun hate di jalan Pangijeng Mabiut tas balanja di pasar. Kateteh maksa kudu daek nganjang ka imah heula. Nya kepaksa we teteh teh daek tuluy milu mulang ka Situ Gunting tumpak beca. Ari datang ka imahna teu sangka Mabiut teh bakal kitu. Ayeuna mah jadi senang jigana teh ngawarungna gede, imahana geus
diomean digedean ka hareup ngareunah teh sarta eni geus boga salaki ka adun urut pagawe Olimpia teh manis sakitu bageur jeung rukunna ka teteh ngakuna luar biasa eni teh malah terus nyarek balik segala basana moal ngambek emak mah sarta bejakeun ka emak kudu daek nganjang ka ditu cenah. Tah kitu ban nu matak teteh wani mondok di ditu teh pedah disobatna bapa urang bareto sarta katembong sakitu someahna kasema malah teu sangka pisan mah ku eni budak lodro bedegong ari ayeuna leuh pikabitaeun pisan. Kebenaran boga salakina teh bageur nyantri atuh sararea jadi leket kana ibadah kabita teteh maku kulawarga nu kitu repeh rapih tentrem ayem asup kana paribasa ilmu tungtut dunya siar. Badaya kaum dangu banding ngadenge kitu mani Olohok sabab ini teh bareto mah waktu keur aya keneh bapana geus dioncal-oncarek dikawinkeun ka manehna nyahun harita eni geus boga salaki. Syukur we atuh ari eni geus boga salaki kanu bageur mah teh karunya ka bapana we nya teh nu paehna geus jadi jurig buntut nalo teh ya. Keun ari anak minantu na nyantri mah sugan we bisa ngedorong mere jalan ulasina teu nyahun jalan mulang. Nya kitu ban piraku sasieun sabenyeureun pangdoana henteu jadi cukang lantaran ka arwah bapana nu ayeuna keur markayangan keneh. Teh moal naon ti ditu naha dibakalan henteu Dibere duit we 500 perak ti Mabiut lumayan cenah keur emak sina dagang-dagang lotek di buruan. Ari teteh mah dibere 100 perak ti Eni basana mah lumayan keur jajan. keur abdi 50 mah teh keur pasang buntut nalo minggu ieu boga kode jitu. Ulah sok ngagarenyih teuing kana duit lanceuk teh da lain keur sorangan. Lamun lanceuk boga duit mah perlu meli beas keur dahar sararea. Omong lanceukna rada molotot. Nam anggur sang hareupan semah teteh rek meuli beas heula. Pedit boga lanceuk teh Omong bandi gegelendeng pedah teu dibere leos manehna ka hareup deui nyang hareupan Abdul. Baraya kaum dangu nya kitu deui caca harita indit ka warung meuli beas 3 liter jeung sambeleun. Sangeus balanja ti warung prak merun seuneu naheur cai heula sangeus asak pek nyician ci teh terus disuguhkeun ka Sema nu harita keur ngawangkong keneh dina teras. Mangga Kang ngaleueut geura ngaburuy bae heula da bongan ngan sakieu kaboga abdi mah. Ceuk caca bari ngasongkeun ci teh ka Abdul. Nuhun cah mun meuli bukurna aduh ngomongna teh bari ngodok saku pek ngaluarkeun duit salambar nu pangaji 100 perak terus dibikeun ka cacah. Meser naon ieu teh Kang? Omong cacah bari nampanan duit pamere Abdul.
Non we nu aramis, mun aya mah roti sari rasa. Ah, atuh kudu ka Jamika. Ari bese roti sari rasa mah Kang. Omong cacah imut. Non we atuh, kumaha cacah kadinya. Akang mah nyaho kariam ngahuapkeun we. Omong Abdul bari males imut. Malah hatena mah rada katarik ku cacah teh. Baraya kaum dangu, cacah unggeup bari meureuh deui panonna leos indit tidinya rek balanja nu amis. Bandi ngomong ngerada tarik. Teh, meuli supiah 2 batang mah. Cacah unggeup bari ngomong. Nyape seuneu heula nyaban sakedeung. Baraya anu indit ka warung maningan sakolepat geus datang deui. Meuli noga suuk jeung kueh balok nu haneut keneh. Sor disuguhkeun. Mangga kulan tuang candak we. Abdul unggeup bari maledog ku imut ngan henteu maledog ku batu. Tegetang waduh. Ku cacah disambut ku ngelet pamelet nu mata garatu gana angen lalaki. Leos bae indit ka tukang. Namun harita teu ereun ku Bandi mah. Meureun Abdul tuluy nuturkeun ka dapur. Teh, ari supiah teh meuli henteu. Ceuk Bandi ngagarowok ti hareup. Poho. Jawabna pondok. Boga lanceuk teh. Omong Bandi gegelendeng. Meuli we Ban, sabungkus supiah, sabungkus bentul keur akang. Ceuk Abdul bari mikeun duitna 100 perak. Sanggeus nampanan duit nu 100 tea. Harita Bandi tuluy indit rek meuli rokok. Nya kitu Abdul ge harita gancang ngojengkang asup ka dapur bari ngomong ngaharewos. Cah omongna bari ngadeuketan kanu keur diuk dina jojodog hareupeun hau. Kah, Jawabna bari malik ngareret ka tukang. wade aya naon Kang? Yuk mere duit berjangjal. Jajal. Omongna bari mikeun duit 200 perak. Harita diasongkeun ka cacah. Baraya kaum dangu, cacah geuwat nangtung. Bari malik rek nampanan duit. Duit can beunang harita pigeulangna geus dikerewek manten. Dicekel ku Abdul manih pageuh pisan. Ah, bade naon akang teh? Omong cacah bari imut semunang tang kanu keur nyekel leungeunna. Gado cacah dicekel lalaunan bari ngaharewos. Cah, daek lamun dicandung. Baraya anu dicekel gadona cicing. Ngan sirahna anu harita godeug deh. Malah panonna mah neuteub teu ngicep semu ceuleuyeut. Beungeut Abdul nyoloyong lalaunan ka hareup. Barang rek gok pisan. Harita teu tulus sabab kaburu Bandi mukakeun panto dapur. Atuh cacah buru-buru ngenyang leungeunna anu keur dicekel ku Abdul. Bari mundur ka tukang ngan hatena anu ting kurunyun keneh teh. Omo Abdul mah harita ting arenyud saawak-awak. Hatena seseblakan ngageter lelenyapan. Angeuna asa rek urug ku gederna jajantung anu keur motah.
maneh henteu karasa ku dirina nu ngarasakeun abong pangajak birahi anu kapegat jadi riwas siga bangsat kaperego. Keur naraon ieu teh? Ceuk Bandi bari nyamperkeun kadinya. Iya, taun Ban. Nu nyangu minta duit keur meuli deungeuna. Jawab Abdul ngabohong. Tah, duit teh cah keur meuli lauk. Baraya Cacah imut bari nampanan duit 200. Meser, naon ieu teh Kang? Naon we lah, akang lapar can dahar ti imah teh. Omong Abdul bari seuli. Panonna kandur ka sisi. Cacah ungguk bari pok ngomong ka adina. Ban, tungguan seuneu sakedeungnya. Teteh rek ka warung heula. Ngomongna bari terus nyokot jingjingan leutik. Eos indit ka warung. Mana rokok bentul teh Ban? Iya Kang, jawab Bandi bari mikeun rokok sabungkus ka Abdul. Lain Ban kumaha kira-kirana lamun Cacah dikawin ku akang? Doa henteu? Ngomongna deh bari molongoan bungkus rokok pek diketrukeun kana dampaleungeuna. Lol nolol rokok ana. Kop dicokot terus harita keneh diudud. Asupna mani meledag. Bijil tina liang irungna. Ah soal eta mah kumaha teteh bae abdi makang. Moal nyarek moal nitah kana kahayang lanceuk mah. Jawab Bandi bari melong. Baraya Bandi ungguk bari gek diuk didinya. Kotor atuh Kang diuk didinya mah. Ngomongna deh bari terus ngaleos ka hareup nyokot samat nu ngampar di teras teh bar diamparkeun di dapur. Abdul pindah diukna dina samak malah deungeun ngopina ge tuluy ngungsi ka dapur. Inilah antarana Cacah geus datang deui ti warung mawa beunangna balanja dikaluar-luarkeun tina jingjingan kayaning pindang, tomat, kalapa jeung rea-rea deui bungkusan mani karentil. Anu nyangu bari masak terus laju nya kitu ngobrolkeun buntut teu eureun. Malah kode pamere ti juri Warudoyong ge dirumuskeun deui. Bisi salah harti bah jangot nyundakeunana. Piraku sioh monyet jeung sioh hayam kudu ditembak kabeh mah. Sanggeus sakalana arasak brak bae Abdul ngadoa dahar didinya ngariung tiluan di dapur. Harita geus pukul 10 beurang tapi Abdul can balik keneh bae. Siga betaheun ngobrol di imah randa geudis mah. Saenggeus dalahar Abdul terus keneh nyaritakeun kode Warudoyong. Harita Cacah geus beres ngumbahan wadah sarta geus dientepkeun dina wadah piring di dapur. Teh, kadieu sakedeung ceuk Bandi di hareup angrumuskeun kode gerak. Da teteh mah apal keneh warisan ti bapa. Baraya Cacah nyamperkeun ka hareup gek diuk dihareupeun adina. Kode naon? Ieu geura teh Assalamualaikum pasang bandera setengah tihang kain lurik abu-abu. Tah kitu teh kodena teh ari ceuk bah jangot macana eta teh sioh pelung jeung sioh monyet. Cing ari pikiran teteh kumaha naha akur jeung bah janggot. Baraya atuh Cacah ngahuleung heula. Inilah pok ngomong.
Ari cek pikiran teteh mah kieu. Assalamualaikum, ieu teh paranti kidung karesep maung. Pasang bandera satengah tihang, nu hartina nuduhkeun bela sungkawa. Paranti gegeden maot atawa panglima, nyaeta nuduhkeun keur kapala 5 eta teh. Sarta lamun 100 dibagi 2, satengah tihang teh kapan 50. Ulah, nyawenya. Omongnya Abdul bari seuri. Ari geus kitu kumaha teh? Ceuk adina. Bandera juru opat jadi nuduhkeun 54. Anya we Kang Abdul, angka 54 eta dina naonnya siohna teh? 54 mah dina naga, jawab Abdul. Tapi kapan paranti ngayuh mau ari kidung mah? Har, kapan aya keneh sabayet deui? Nyaeta kain lurik abu-abu. Tah ieu nuduhkeun maung keneh. Jadi kudu sioh maung pasangan. Omong cacah bari seuri. Ari sioh maung angka sabaraha Kang Abdul? Nu aya 50-an. Ceuk Bandi bari neuteub ka Abdul. Angka 50 genepan, jawabna. Akur. Omong cacah bari seuri. Kapan bandera merah putih 2 rupa, 54 tambah 2 jadi 50 genep. Horse. Omong Bandi surak. Bener angka 50 genep. Kudu tembak langsung keur minggu ieu mah ya. Omong Abdul bari unggek. Ku akang rek dipasangan 500 perak. Lamun menang rek pakaulan nyandung. Hahaha. Rek nyandung ka saha Kang? Ceuk Bandi. Kanu ngarumuskeun bae. Sugandaekeun dikawin ku akang nyaban. Hahaha. Ceuk Abdul seuri. Asal perhiasan we komplit jadi. Jawab Cacah bari imut ngagelenyu. 30.000 pamenangan ku akang rek dibeakeun kabeh. Keur ngalaksanakeun pakaulaan mah, jawab Abdul bari unggeup. Raya kaum dangu, kira pukul 11 berang. Karek Abdul amitan mulang, malah Kacacah ninggalan deui duit 200 perak keur jajan atawa keur pasang angka 50 genep teh cenah. Baraya kaum dangu, gancangna carita, harita Abdul geus pasang 500 perak nembak angka 50 genep teh abay. Malah Bandi oge pasang angka sakitu ngan pasangna teu gede ukur 50 perak bae. Da sesana duit mah keur meuli udud jeung dicukur. Ngan Cacah anu henteu pasang mah basana lebar duit dipasangkeun kana buntut mah mending dibeurikeun dahareun. Karasa karenyedna kana ti koro, elehna ti gebrus kana kakus. Demi duit pamahanan mabiut mah geus dibikeun ka indungna kabeh. Atuh nu rek ngambek teh jadi teu tulus. Da kaubaran ku duit. Nyawe tuluy dimodalkeun kana dagang lotek nagog di buruanana. Lumayan modal sakitu mah bisa mahi. Malah ditambahan 100 perak deui pamere ti Cacah. Poe teh nyerelek beut gancang pisan. Baraya kaum dangu urang caturkeun harita geus malam minggu keutingan walilat keur buntut nalo. Harita Bandi geus campar goa di Jamika
keur lalajo televisi ngakurkeun pasanganana. Barang berebet nalo keluar, harita bandi surak bari ajrag-ajragan, kawas budak leutik sabab pasanganana kena pisan. Harita bijil buntutna genep 50 genep pisan. Horse. Cenah Nun jurig warudoyong nuhun. omongna gitu deh. Harita buru balik ka imahna. Dengan nuhunkeun ka pangarsa Maha Suci ngatur sadaya alam. Abong nu ngaliwat atoh atawa meureun bandi mah teu nyahoeun. Yen sakur nu hirup aya nu ngaturna nyaeta kudrat irodat Maha Suci. Baraya sadatangna ka imah, harita tiburuan keneh bandi geus gogorowokan. Teh 50 genep keluar teh. Hasil urang pasang teh. Teh bakal jadi panganten anyar. Horse. Pantoh hareup didupak, adena bae can ditulakan. Lamun seug ditulakan mah berak we henteu amburadul ku dupak. Anu sakitu tarikna mah bakating ku atoh meureun. Naon kaluarna teh Bang? Ceuk lanceukna norojo na nyambeurkeun. 50 genep teh. Rumusan teh istimewa. Kode juri warudoyong jetu pisan. Hahaha. Hisya mah kala nyebut kitu. Omong indungna bari seuri. Kudu nganuhunkeun mah ka Gusti Allah deuleu. Kuring puasa Senin Kemis hayang kuna pasang buntut tema. Tapi geuning kalah segala rupa bebeakan. Nah ari sare di warudoyong sapeuting ayeuna kuring menang pasang teh. Meureun we teu becus ngarumuskeun eta mah Ban. Jawab indungna bari seuri. Da ari nu becus ngarumuskeun anak mah piraku. Saumureunna bet eleh bae. Nu penting mah diajar ngarumuskeun anak heula. Karek ikhtiar neangan kode. Tukang ngarumuskeun mah kan bae da aya teteh keun kuring nu tukang ikhtiar kodena. Saban rek pasang kuring rek ngendong heula di warudoyong. Lain perlu ka sambut sunat kalampahkeun ari kitu mah. Omong bandi gumbira pisan. Sabab saumur pasang karekeuna beuting harita. Nya Ban, maneh teh rek dagang kode warudoyongnya. Omong lanceukna mesem. Naon salahna ari kitu teh? Kapan batur mah ngahaja ngampar di sisi jalan anu ngadon daragang kode teh. Mending mun bener da ti angka G00 nepi ka angka 88 di usian kabeh diasupkeun kana amplop. Meureun bari haharewosan ulah bebeja ka batur da sieuneun ka ciri jero amplop beda-beda angka. Ari kana kalakuan batur mah ulah sok hayang naranjang teuing Ban. Pamali matak doraka. Ceuk indungna bari seuri. Keun bae nafsi-nafsi ulah iren panas tren. Sabab ulang direnyepan mah lain salah nu dagangna. Tapi bodoh anu mareuli kodena teu dipikir. Namun teu dipikirkeun lamun eta nu ngajual kode bener-bener bisaeun mah moal dijualan ka batur. Pasang bae sorangan nu gede pasti menang leuwih kode. Leuwih gede batan hasil dagang kode teh. Nya we nya mak
omong Bandi bari unggul. Mun dipikir mah bener kitu mak, lain salah nu dagang na, tapi salah nu meuli kodena. Bodoh teh ka hulu-hulu, benang katipu ka bobodo kuno dagang kode teh ya. Ari maneh ban, sabaraha pasang teh? Omong lanceukna bari gek diuk deket anu keur ngomong Norweco siga beo. Ngan 50 perak teh. Kaduhung we duit nu saki 100 teu dipasangkeun kabeh meureun. Meunang nage loba aya 60.000 na. Ulah sok ngerasa kaduhung ku milik saeutik, kudu bisa narimakeun anggur mah. Peucing isuk mah. Mak kuring ngerek ngendong deui di warudoyong sapeutingnya mak. Mangsa bodoh ting, terek nyarek terek nitah, kumaha karep maneh nu ngalakonan? Jawab indungna bari ngaleos ka dapur. Baraya kaum dangu gancangna carita. Abdul geus kawin ka Cacah, nyumponan pakaulaan menang buntu teh. Cacah dicandung jadi nu ngora, bener we pamenangan dibeakeun. Saha ari Abdul teh? Kapan minantuna alam sijan urang sayuran, malah cicingna oge diima urut mitohana bae. Dalam sijan mah kapan geus paeh aya nu newak beuteungna. Ari rahasia paehna alam sijan nepi ka ari tacan manggih lantaran kusaha ngan anu ngarang jeung nu maca buku ieu. Meureun nu geus nyarahkeun teh eun bae heula nyakulan. Kawinna Cacah estu dadakan pisan, poe eta keneh dilaksanakeun. Ari ku pangaruh duit mah sagala rupa oge sok logor, sok gampang da puguh aya lelerna. Peuting Senin nyacapkeun pangantenan heula sosonoan, muka berkat puluikeun. Basa di dapur teu tulus bongan kagebah ku adina, mokakeun pantona rusuh teuing. Harita geus wanci isah, Cacah hudang tina kasur ninggalkeun Abdul nu keur make calana. Gek Cacah diuk dina bangku anu meunang meuli anyar tadi beurang, da kabeh ge beunang meuli dadakan. Baraya panto kamar pageuh ditulakan ti jero. Jadi nu di luar mah harita teu nyahoeun kaayanana di jero waktu harita. Abdul turun terus diuk ngarendeng dina bangku. Bari neuteub semu deudeu ka Cacah pamajikan nu ngora karek sapeuting eta nu keur sono bongoh oleng panganten. Kang Abdul, Ceuk Cacah bari ngareret. Aya naon Cah? Jawab Abdul bari nyeka kana pingping Cacah nu sakitu benerna. sanes bade kulem di waru doyong wengi ieu teh, da Bandi mata dige geus indit ti heula. Mun bae akang mah sakedeung deui rek indit ka ditu mah. Ieu melang keneh ku ieu yeuh. Ceuk Abdul bari nyeletot nyiwit kana gadoa Cacah lalaunan tanda geget deudeuh keneh, sungkan rek ninggalkeun pangantenan. Diukna ge harita mani pagegeye pisan, mani meh patumpang pingping. Resep mani enggel. Ieu yeuh ceuk Abdul bari nyasar kana pingping Cacah. Dong kieu atuh Kang. Omong Cacah bari nyekel kana leungeun Abdul.
Kang kumaha upami nuju sasarengan kieu pe kapragoku garwa akang nu sepuh bade lumpat moal. Nah, make lumpat segala rupa cah. Lalaki wani berbuat, kudu wani tanggung jawab. Malah jadi hiji kasempatan keur ngomong terus terang. Teu ngeunah nu nyandung sumput salindung mah. Matak begang sararea, matak gering pikir ngajang jawing. Nuhun atuh upami akang wantun kitu mah abdi regreg boga panutan satria. Ceuk caca bari imut ngagalnya. Bener akang mah cah satria, tapi lain satria Banjar Baroman akang mah. Ceuk Abdul. Satria naon atuh namina Kang? Satria angka buntut nalo. Is panyate angka Wijaya Raden Abimanyu. Omong cacah bari seuri. Akang mah abi manyu lamun ka laut. Akang mah sok aya-aya bae. Omong cacah bari nyiwit kana leungeun Abdul. Lain nyiwit nyeri ieu mah nyiwit dudu. Arawak Abdul nyengeleungeun cacah bari neuteub ebreh bibir cacah nu beureum. Semu baseuh mata kuruy hayang nyetrok. Nu arita tangga semu ngasongkeun bibirna. Kang, Cacah ngaharewos. Aya naon banudan enggang? disangka urang tiasa ngajodoh gara-gara buntut nalo. Abdi mah sok asa ngimpi. Omongna bari ngarahuh napas siga nu ngarasa eunga. Cacah teh eungap keneh. Piraku kapan bieu teh rada diangkongkeun. Yalo akang mah. Omong cacah bari nyiwit deui kana leungeun Abdul. Lah, nyarios bae atuh kapan bade ka warudoyong bandi. Keselen ngadaguan di ditu. Nya atuh nya. Keun ayeuna akang ngarek indit ka ditu. Karunya ka bandi bisi keselen ngadaguan. Pek atuh geura bobo. Ulah sok gedol ngalamun deui nya cah. Doakeun akang jeung bandi sing meunang kudu deui. Tapi aya dabina. Naon Kang? Tapina teh Ceuk cacah neuteub ayang mekol dina kapas. naon anu dibekal dina kapas teh Kang? Ceuk cacah polohok teu ngaradieun. Ieu geura Abdul ngarewos nompo kana ceuli cacah lalaunan. Gelo akang mah piraku teu acan wareg. Omong cacah bari ngalet ngadilak panona. Raya Abdul ngajawabna ku godeg. Pareumana atuh damarna Kang? Nah make kudu di pareuman damarna cah. Pugu akang mah padasaran hayang awas. Omong Abdul bari ngerengeh. Moal abdi mah isin bilih kadugaeun ku cacak bodas gue kabitaeun. Omong cacah bari tuluy cul-cul deui pakeanana. Pas damar ditiup ku Abdul. Baraya kaum dangu kulantaran didinya harita mah poek nu ngarang geus kurang awas. Wantu nulisna sok nepi ka peuting teuing. Siga nu power teu tembong nanaon ngan ukur ceuli anu ngadenge deh. Siga nu keur sare malik manik ngareket di pana. Kira saparapat jam karek Abdul kaluar tina panto imah dijajabkeun ku Caca. Sing hasilnya Kang?
Omong cacah bari nulakan panto. Gancangna carita harita Abdul geus tepung jeung Bandi adi beuteung nu anyar. Prak bae ngarendong di warudoyong. Rek nungguan sugan dibere kode jetu deui. Di handapeun warudoyong ngampar samak mekal ti imah sasadiaan rek ngendong. Megat angka nyusud kode ngagoler di sisi susukan leutik. Mimitina ngukus heula maladuga haseup menyan mulek kabawa ku angin beuting. Nu sakitu ngagelebugna wantu di sawah mah daya ading-ading pisan. Sanggus amitan pek babacaan sabisa-bisa. Mentah hayang dibere kode asli. Gila ti akhirat bawa sakur jeung sodik nu geus jadi jurig didinya nu arohna merkayangan keneh. Reungit nyoco teu dirasa deui. Angin ngagalebug gitu keneh. Kulit bial tapak reungit nyocoan. Dianggap eueuhna naon. Da pikiranana keur nganteur kahayang. Kapincut ku buntut kagelo kunalo. Mika cinta Raden angka dadakan satria jurig jarian. Baraya kaum dangu kapeutingnakeun didinya. Jadi loba batur nu ngaradon ngarendong sarua keur neangan kode. Kira-kira jam 12 harita Abdul jeung Bandi geus sarareting rarengkol dina samak saheulai. Kaanginan katiisan di sisi susukan. Aneh oge beh ditueun aneh. Sabab dina kasubuhnakeun jadi guluyur-gulujrud. Ngadenge nu ngagarwan menta tulung. Sorana sidik tibeh kidul dina tanggulan susukan. Tolong. Aduh, kuring tolongan. Ya awak kuring. Ikam dina cai. Ampun, geus tiris baal teuing. Tolong. Kuring aya nu mindahkeun ka dieu. Saha? Eta nu gegeruan menta dulung harita deh. Kapaksa ka kuno ngarendong didinya. Harita pada nyalambeurkeun. Eueuh si horeng teh geuning. Baraya kaum dangu waktosna parantosep. Hapunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugi aku sadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingahan anu parantos subscribe jeung anu parantos satiana dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Sakitu bae baraya kaum dangu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.